Ya, entar-entar ayeuna mila batin ngejem duit sih ka Bibi. Nya alus atuh Bi. Berarti batur teh percayaeun Bibi loba duit. Lah nya meni bosen. Unggal-unggal cenah dapur abi can ngebul Bi nginjem cenah kitu. Cok aing parkir di duruk we dapur hayang ngebul Mas lah ngebalelewa. Atuh kahuruan Bi dapur. Ampun teuing Bibi aing ieu. Brad, cikeura pang balikeun roti tawar tak ka warungna Wacio, Brad. Naon atuh si teh? Yang roti tawar sagala anjir. Ya, ngadaha roti tawar mana jiga nu hudang gering tipes anjir. Sugan we, Brad. Ku di dinya mah bisa ditawar eta. Naon si teh jeung make jeung nawar sagala jiga ibu-ibu sih ya mah anjir nawar. Ya, meuli we ceng ku di dinya ceng. Si teh ni olo-olo teh maneh. Kali-kali be, Brad, atuh Brad. Kurang mah teh bisa ditawar, Brad. Ya. Naon make maneh jeung nawar sagala atuh meuli roti kadar ge ceng. Kapan ngaranna ge roti tawar, Brad? Nya kuduna bisa ditawar. Anjing saroceng ieu. Ya, saroceng. Maneh teh lain rek meuli kolor si teh make jeung bisa ditawar sagala atuh. Meuli roti si teh kadar ge. Parah aja saroceng ieu. Meuli ceng. Koeng gorokeun atuh ka Waciohnya. Wah, ya si Oceng ya. Si Aceng hayang roti tawar ya, Wak. Tuh, yuk. Tong ditawar. Anjir harga murah ditawar deui anjir saroceng ieu parupa wae anjir. Habis wae ya. Cangkilung. Mang, aja ek beli motor sih ya? Aslina Jay? Asli. Harudang tah kitu atuh kukumpul mana tong loba jajan ayeuna mah bisa meuli motor tanpa minta ka kolot. Nya itu ge Mang. Nya keur kumpul itu ge. Geus meuli naon sih pentil, emur, baud, terus teper, standar, lila atuh kehead. behel, spion, kaburu-buluan meureuna pelek, rempang. karburator, aki, busi, kabel. Brad, orang teh keur stres duh. Stres kunaon ini? Ya sawe Brad, loba pikiran euy. Ya. Anu loba pikiran teh lamun anu jero sirahna aya otakan. Maneh mah eueuh. Itu ka aing teh. Biasa naon Brad, urang lamun keur stres kieu euy. Sok curhat ka baturan urang mugang laos geuning. Atuh curhat ka urang we jauh-jauh kamu ngang laos ai maneh. Da aing ge sarua atuh baturan maneh. Kunaon di baturan maneh nu di mugang laos? Sarua stres aya nama Brad. Gerak nu stres kudu curhat ka nu stresnya. Ya dah heueuh anjing. Teu aing teh jadi ya, teu jadi. Nah, terjadi Brad. Or stres anjing jiga baturan maneh nu di mugang laos ya guys ya. Ke aing kebawakeun stres meureun. Mung aing 11 12 jeung geus ieu mah. Naon? Oh, tong tukang teh diukna teh. Loba sireuh mana tangkal salam? Oh, iya nya tanggal salam teh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam keun ieu anjir. Kira-kira tangkal salam. Naon? Yuk aneh ya HP Bibi mah. Kunaon? Kan be aku tananya ku Bibi pakai mukaan TikTok jeung YouTube. Tapi kok aneh nu minta dihampura teh propederna ka Bibi. Arek ke Bibi nu minta dihampura da be aku tanah ku Bibi. Emang gitu konsep Nabi. Ya, jadi lamun misalkan kuota beak itu providernya minta hampura ka Bibi, maaf Bibi tidak bisa menggunakan kuota. Teu bisa nonton TikTok, teu bisa nonton sarupaning. Kitu maksudna. Dihampura teh ku Bibi eta providerna. Henteu angke wae lebaran hampurana. Lila keneh atuh aing. Geus ya. Karunya eta provider anjir teu dihampura ku Bibi aing.
Kunaon dia Ajay? Sedih geramang Ajay. Sedih kunaon? Papa Ajay geramang di kantor polisi. Ajay yang minta duit kasa geramang. Lah? Si mama atuh aya meureun si mama? Si mama di rumah sakit, Mang. Innalillahi. Arunya budak ieu. Geus Ajay tong sedih. Geus we Ajay jeung Amangnya, eueuh si mama eueuh si bapa ge. Jeung Amang we, kalau tong sedih. Aya jeung jajan mah jeung Ajay ya. 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 Jajan jik. Ijang Ajay, Mang. Jeung Ajay sok. Nun atunya Mang, jajan. Heeh sok. Karunya nya guys ya. Berarti keneh geus taringgalkeun. Kela. Aya nu salah ya, euy. Bapak di kantor polisi. Da polisi pan si eta mah bapana. Indungna di rumah sakit da bidan. Anjing. Duit aing kan sakitu-kituna. Anjing geus katipu deui wae anjing ku si eta. Lain urang mas kapeng masuk hayang jadi nelayan sih. Atuh rek jadi nelayan kumaha sia teh. Pan urang mah di dia di perbukitan hirup oge. Di pesawahan jauh ka lautna ge sok rupa-rupa ieu maneh. Nama. Kan sok resep wae jigana geuning Resepna kumaha? Mus tarik tuna, mus tarik tuna. Nih, anjir jabat teu kudu ka ATM sih. Anjing. Nyasab deui wae ieu adi aing pikiranna ampun teh. Tarik tunai. Ka ATM mah moal duit maksudna. Heeh. Ai nelayan mah tarik lauk tuna mo. Tunai ai ka ATM mah utu ana ye. Nya tunai. Nya ai maneh cek aing ge eureunnan bae tengah akan bancet teh geura. Asa lieur aing ngobrol jeung si ieu mah ampun teuing. Ajay ya. Nya Mang. Haru dong Ajay. Geus jiga santri nya guys ya. Di mana dia Ajay ini kasep? Biasa Mang, san gua. Naon san gua? Pesantren Guludug. Pesantren Guludug cenah. Sunlight nya guys nya nu aya ge nya pasantren kilat. Tanya eta Mang. Jadi san gua. Rupa udah kongkar. Mang. Ajay teh sabenerna hoream pesantren kilat mah. Hoream kunaon? Tarekan wae pas tadudung. Bahan naon meureun Ajayna? Henteu Mang, Ajay karesi nanya. Nanya naon? Kieu, Pak Ustad, ari zakat fitrah biasana tiasa teu ku beas cikur. Ya, cek aing. Pertanyaan itu udah kerempak. Nya da anjir aja ngubaran misalah. Beas cikur cenah. Aya wae nya udah ya ampun deui. Kumaha tuh cek Pak Ustad dudung? Jawabanna. Tengah jawab Mang ngan disetrap. Setrapan ini rasanya disetrapnya aja. Nya. Halus lah. Sing minang lah dudung ya guys ya. Disetrap.